sungguh manteng bisa dipapalikeun. Single pertama tahun 2017. Lagu nate anu sakolebat rerendengan. Sakolebat. Sesailapna terus aya lila-lila jadi cinta. Nya. Terus katilu aya manteng. Kamana cintana, kamana asihna, kamana dimana kamananya pindahna, kamana duh cintana. Wah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi kilat Bajra TV Sareng Baraya Sunda sadayana pangetenunya tepang deui sareng abdi Cap Cino Abdi Ujang Ibet dina segmen CS Cerita Seniman. Dinu kapungkur menuju pertama-tama awal lah gitunya menuju kanu calung. Da panginten teu instan teh ginanya. Henteu langsung ayeuna ayeuna boh mau mungkin ada gini sadayana ge nya. Pastilah di balik pertama calung teh aya cerita gitu anu dugi ka ayeuna teh sesahilapna teh geuningan Enggak bisa move on ya. Nya. Oh, gila. Nah, teh gina panginten bilih aya anu bade dibagi panginten nya kanggo ka para kilat Bajra TV. Proses teh gina mohon. Segala sesuatu membutuhkan proses, tentunya ada. Nggak mungkin orang bisa ada di titik yang diinginkan langsung gitu panginten. Instan. Aya nu instan. Sadayana ge kedah naik lah panginten gitunya tangga anak tangga 1 2 3 4 sapertos gitu. Sami teh gina oge kapungkur waktu diajar belajar awal calung. Rumah perih dijajab-jajab ku mamah. Alhamdulillah. Turun pisan berkat dorongan support segala sesuatuna di mamah. Hatur nuhun pisan mamah. turun pisan. Mamah teh gina nya sareng mamah Mamana teh gina. Mamah teh gina ngedan sareng mamah Abi oge nuhun. Mamah Abi oge nuhun. Mamah Ibet nuhun, Mamah Ibet. Aduh hatur nuhun. Salam ka budak di bumi. Panginten teh gina nya orang tua mah ngadukung na teh raras-raras kitu nya sareng aksina. Nya. Mun hoyong ngabagjageun teh leres sanes ku ucapan. Tapi leres ku tindakan. Nya. Sareng doa kalau teh geuningan anu matih teh teh gina nya. Doa ibu ya. Doa sepuh leres pisan. Dijajab-jajab. Naik ojek. Ngalaman. Sugan teh gina mah teu terang ojek bet. Sugan teh nya. Nya. Di titik ayeuna teh berarti kita proses. Janten teu instan lah teh gina nya. Enggak ada yang instan. Iwal tik mie hungkul anu instan. Nah, eta abi bade ngomong eta pisan. Kur mie hungkul instan. Perjalanan sangat-sangat kedah ngalaman panginten gitunya. Pahit beheurna. Rupina supados urang teh tiasa kaala panginten gitu. Hasilna ayeuna titik anu naon dipikaoyong ku urang. Nya, jantan pertama di awal-awal mah untuk kanu mikiran materi, teu kanu kumaha-kumaha teh gina nu penting mah wah ieu berjuang heula we teh gina panginten nya. Harus bisa. Tah, kitu bet, Kitu nya. Ku berjuang na teh gina dinu calung dugi ka dianteur ku mamah panginten nya. Pertama nabeuhna teh gina dibayar sabaraha teh gina panginten? Awal pertama pisan. Awal pertama nampi gaji gitu nampi aduh payment ada gaya namanya 15.000. 15.000. Alhamdulillah, tapi pada saat itu selain bisa mengembangkan bakat yang terpendam, hobi gitu. Tapi pada saat itu mah seneng weh. Tapi ku 15.000 oge ku nabehna oge bangga teh gina nya. Tahun sabaraha eta teh? Iya tahun 2002. Oh 2002. 2002 2003.
2002 teteh masih sekolah kelas sabaraha gitu. Masih sekolah tapi tos kuliah gitu kuliah atau napi tos Masih kerja. sekolah SMP SMP tos nyanyi 2002. panginten munya atau sudah diragukan lagi berarti SMP ibet tos nyanyi naon abdi mah nyanyi lagu Power Ranger apa Dragon Go Ball Power Ranger nah karena gitu, itu nya. kan ya Tapi dah sami eta ge seniman pangitannya Sama. Kang Ibet. Ngan genrena beda. genre beda genrena kartun Nuhun. beda aliran susah tadi Dinu 15.000 eta panginten tos ngaros bangga lah teh gina panginten nya. Nah, teh gina panginten dinu proses teh gina kapungkur nyalung, nari panginten nya. Pastilah teh gina seueur panginten nya. Jalmi-jalmi anu berperan penting pengen kanggo teh gina di awal-awalna lah teh gina. Panginten saha wae teh gina panginten. berperan penting yang sangat berpengaruh di kehidupan Tegina. Dugika dan ayeuna taya deui ieu mama. Mama. Ngaji mama anu paling support, paling mendukung, paling pokoknya sagala rutina. Mama, turun pisan ka Turun. mama. Ku doana mamah mah panginten teh gina nya karaos lah panginten ku teh gina oge. Dugikeun ka ayeuna di titik ieu teh gina teh. Kumaha perasaan teh gina dugi ka ayeuna single tos seueur kumargi karya-karya tos nya teu diragukan deui lah modal dinu lagu-laguna teh gina tos seueur kitu nya perasaan teh gina teh kumaha gitu ayeuna teh. Perasaannya pasti bahagia ya. Bahagia pasti. Bahagia, pasti senang. Karena panginten ieu gitu anu dipikaharep, anu dipika hoyong ninggal sepuh bangga. Ngebanggakeun orang tua lah pangintennya. Nah, sintina seperti itu Kang Tino. Hoyong ninggal bangga orang tua. Senang, bahagia, pokoknya hoyong ngabagjakeun we. Nuhun leres. Mama, bahagia intina mah bahagia begitu teh kira mah. Aya di titik ayeuna. Senang gitu. Kumargi ai orang tua mah teh gina nya kuninggal anakna bahagia oge tos janten bahagia kita orang tua teh. Betul. terus pisan Bila aya pengalaman teh gina anu bade dibagi pangitunya kanggo wargi Kilat Bajra TV anu dugikeun ka ayeuna teh gina teh sesahilapna teh geuningan teh gina mohon. Pengalaman lucu, bodor, sedih, senang atau apa? Pami ieu mah semuanya Anu rasanya. anu teh gina Anu diingat teh rasanya. panginten. Pernah Kang Cino bade tabeuh. Nabeuh panginten. Tabeuh. Kan pabrik penyanyi mah sok ngangge sendalna teh anu Nu tinggi teh geuningan nya high heel. nya high heel. Anu janggungna teh 2 meter 18 meter. gila. Cobi kabayang teu bade naik atos di stage atos di panggung potong sabelah. jadi kita Deng. Cobi kerah kumaha anu Woi. nya. Kabayang bingung. atunya keren teh dibukakeun heula panyaina Tapi- atau kieu Tapi Teu tiasa gerak tapi nah Kang Cino janten oh nya bingung. janten cara mengatasi profesionalnya eta kumaha Ya, pami betul. sendal potong eta teh gina. Piraku kada dipotongkeun warnana berarti antisipasina kada kumaha. Dipotongkeun duana Atuh teh mending tong ge sepatu gitu nya. Oh nya. Daripada nyanyina gitu asa Tapi data gina mah pami nyanyi sambil nyeker oge tetep aya aurana. aurana Kumaha? beda lah gitu bintang Nah, nya Bener teh? eta teh kedah dimiliki seorang bintang teh bet aurana gitu. Dan teh gina bade nyanyi sambil nyeker oge ya tetep aurana aura bintang. ai ieu mah nyekel ge bintang Aur- oge tapi sami ya. Nya, bintang nama Bintang sobo. bener Bukan oge bintang 7 ya. Aduh. Bintang Aduh, tujuh. atur nun teh gina ya. Atur nun pisan ya. bintang nu penting mah ya Bintang bintangan Ya. namanya tetap. sama ai abi bintang nama Bintang 7.
Nyeri huntu wae. Apalan. Ya cobi dibayangkeun, cobi kumaha di panggung sendalna potong sabelah pihakna. Ah, geger jedana teh gitu. Aduh, bingung. Mohon. Bingung. Tah. Tinu sendal eta tos manggung dikamanakeun teh gina. Atau saya tadi canak deui ketingina. Tuh. Pamiku ieu mah langsung dileman. Oh. Pirang Dipoto heula. deui. Abi mah dipoto heula teh. Mun eta dikabikeun, dipoto heula kanu Facebookeun. Porsel. Tilas teh Gina Mojang. Bakal mahal ya. Pasti mahal teh gina. Aduh. Tah. Pokona mah pami peryogi sendal potong anu tilas teh gina langsung we Langsung di we, DM di Kilat DM. Bajra TV Langsung, ieu. guys, Sareng ya, ka Bajra TV. IG-na Kilat Kilat Bajra. Bajra. Teh hilap IG-na oge teh Gina Mojang pangitan. Anu di dieu. Tah pangitan teh Gina soal masalah manggung-manggung malah tos jago lah pangitan menyak pami cek kasarna mah. Pami di dapur teh Gina seorang cewek, insting seorang cewek jago oge teh Gina teh gitu mengolah-ngolah bawang beureum dang bawang bodas teh daun. Jangan salah, perempuan itu harus jago segalanya. Wis, Betul kan, guys? betul sekali. masakan favorit teh Gina naon ieu selain tina hercai teh Gina Yang suka dipasak di dapur. Kenapa kamu tahu? Selain harcai. Nggak meyakinkan gitu ya? Menyedihkan ya. Bisa nggak ya? Berarti kali-kali harus nyobain ya masakan Boleh, aku boleh, ya. boleh, Ya. boleh. Oh, udah nggak tuh gitu. Naon lain naheur cai unggul juga na? naon Selain naheur cai dan mie Mie instan. itu kan bener. mie Ya. Terus ada lagi naon teh Gina telur dadar. Eta favorit Telur dadar di simpel. kecapan, pokoknya lagi jago pisan teh gini. telur dadar mie pami hijikeun jadi naon bet Mie dog. Midog. Lebih favorit. pami Kang Ibet mah masakna oge rada horor Naon? siksa tahu Tahu cik Naon teh tahu. Dia Gina? belum tahu. Itu kesukaan saya. Siksa Wah. kela. Tahu siksa. Kela, iya Tahu siksa siksa. tahu teh naon cik tahu siksa. eta tahu bener bukeun Tahu Tahu bumbu. jejak. enggak Tahu favorit. Favoritnya nanya. Favorit teh Gina Favorit oge. Iya dong. Nanti kapan-kapan kita ngaliwet bareng. Ya. Dan Siksa. Boleh, Pokoknya. langsung diagendakeun Kela ieu teh Gina upami nyambelna kumaha ya? Nyambelna Rasa sambalna teh beda dari yang lain teh. Asik. bedana kumaha? Kan anu lain mah rada lado pisan. Hmm. Aya nu sedeng. Ieu teh Gina kumaha ya? oh berarti teh Gina sukana lada atau teu lada Tah gitu. eta. Atau bisa kelihatan meureun kalau teh nama nyambal pasti ada manis-manis. Kebanyakan gula Oh, Pedas iya dong. manis. pedas manis Pedas manis. menurutnya Favorit. Dicoba. eta. gitu. Harus dicoba ya? Kudu dicoba, coba ya mah Eksekusi. Sih. Langsung. pokoknya mah kanggo ka para wargi Kilat Bajra TV komen we fakta atau fitnah ieu teh pengen Mitos. manis fitnah atau fakta pengen teh Gina teh masakna jago ya komen we fakta atau mitos saur ieu we Ayo buat subscribernya Kilat Bajra. Coba meragukan nggak ini kita bisa masak bisa nyambal. nah panginten dinu masak-masak pasti bet proses masak teh teu langsung masakna heula Tuh, kudu balanja heula. nya Duh, nggak enak hati. Mau ditanya apa lagi? pami sosok teh Gina Mojang ya anu ayeuna teh tos katelahna teh panginten munya penyanyi lah Populer, sosok populer nya pami balanjana sami wae ka pasar atau napi ka mana teteh Tuh kan bener kan ya nanyanya nyuksuk we terus dijawab. wah nama di Kilat Bajra ieu mah kudu dituntas habis Kupas tuntas. Nggak boleh jaim. nggak boleh jaim Pencitraan. real ini mah Iya, biasa pokoknya mah setajam silet. sosok Gina Mojang balanjana ka mana pami bade masak Di Kilat Bajra mah. Gitu dulu. tah di Kilat Bajra mah langsung wae pengertian munya kamana teh Gina balanjana atau napi ciga ibu-ibu nu sanes wah iya sabaraha 12.000 wah 11.000 kumaha teh Gina Kita kan sino juga kita paminawisnya. Pasti ya mah. Ke pasar dong. Ka pasar we teh Ka Gina pasar oge. Naik Asa teh angkot percayanya. dong. Ih, seneng. Aslina teh Iya Gina dong.
Karena kan aku juga sama manusia biasa. Masuk ke pasar oge. Aduh, teu nyangka Teu bet. nyangka ai panyate sok sayur nate di Inggris. Susu nate di Belgia panyate gitu. Kaburu haseum bet. Kaburu hasep Kaburu oge. haseum. Tetep ke pasar. Tah di nu sosok teh gina ayeuna pangintennya anu tos populer teh sami wae geuningan ka pasar. Pasar. Naik Naik angkot. Pas sadak-sadak oge di pasar pangintennya henteu sugan henteu panginten teh. Kieu tetep gini. Oh, Udah sieun kacopetan teh gini ada teh. Nyantu atuh. Nyantu dah di dieu copet lagi. Tapi kedah lah pengintennya hati-hati mah teh gina. Harus bisa. Pami bade ka pasar langsungnya di callingnya kanggo pengawalan ieu. Siap. Pengawalan. Siap, Bos. Pengamanan. Ternyata Kilat Bajra Cino sareng Kang Ibet selain menjadi host seperti ini bisa juga jadi Biro jasa. biro jasa. Jasa pengamanan. NRP ya. Nah, NRP pami ieu jadi Rupi-rupi padamelan. tiasaan. Itu teh gina teh. Biasaan. NRP. Nah, panginten abdi gaduh tebakan ka Kang Ibet. Pami teh gina nyeuseuna Curiga lagi nih. nyeuseuna teh kanggo mesin cuci atawa nabi digusruk. Kela. Jika nama Seorang gina mojang mesin ya. cuci atuh. Langsung we urang taroskeun. Taroskeun lah. Teh gina kumaha ieu perkawis di kamar mandi pami nyeuseuna ngangge mesin cuci atawa nabi di gusruk gitu teh gina. Harus jujur. Jujur, tidak ada yang ditutupin lah di antara kita mah. Pami nyeseh. Dah, tuh. Nyuci, aduh. Pami nuju itu masa harus jujur. Jujur ya mata kira. Cigo ayo. Cuman ada di Kilat Bajra ya. Gila ya, nggak boleh pencitraan. Nyucinya pakai sikat. Digusruk. Digesruk. Aduh. Biar bersih kan? Iya benar. Percaya nggak? Asa kira percaya. Jangan percaya. Cik tonton. Percaya nggak ya netizen ya? Ini guys. Oh nama komen we, komen. Mitos atau fakta tah? Teh gina nyusunna digusruk. Tah teh gina dinu keadaan anu ayeuna kitu di dunia lah ieu mah. Buat seniman seniwati atau khususnya kanggo abdi sareng Kang Ibet punya tanggapan teh gina kumaha ya dinu keadaan ayeuna panginten. Iya, mungkin keadaan saat ini seniman panginan gitunya, Iya. pekerja seni nuju bener-bener Jadi uji lah teh ginanya. diuji nuju paceklik itu pangitannya nuju seueur dibatasi. segala sesuatunya masih yang harusnya kumaha Nya. ayeuna teu tiasa kedah di rumah tapi tetap Kang Cino Kang Ibet kedah semangat Semangat intina. da moal kieu wae panginten Mudah-mudahan lah teh gina kapayuna mah enggal beres. Kumargi ai pekerjaan seorang seniman mah pangintennya bertentangan teh pan kedah ngumpulkeun jalmi-jalmi iya, pangintenna melibatkan banyak orang. Tapi ayeuna aturanna kedah dibatasi teh. Jaga jarak teh. Janten asa bertolak belakang penuhnya kanggo seniman seniwati tah eta panginten anu janten kesedihan mah gitunya. Sedih pisan sedih tapi kedah kumaha memang kayaknya nuju kieu kedah Terima katanya. narima kedah ditampi ya semangat kedah ini. semangat tetap walaupun saat ini kita semua pekerja seni sedang dilanda ya pami disebatkeun musibah mah nya musibah sih. musibah tapi salarasan teu orang-orang seni hungkul gitu sadayana. Tapi khususnya urang gitu seniman tetap semangat berkarya apapun itu walaupun tidak bisa berkarya melibatkan banyak orang ya seperti ini seperti Kilat Bajra ini kan berkarya juga. Alhamdulillah aduh hatur nuhun teh gina. Nah, pamit Kang Ibet kumaha kesimpulanna Kang Ibet. Kesimpulan ti abdi mah nya jangan lupa makan dan sedekah sih. Nya, sabab makan jadi menjaga imun tubuh lah Sedekah menjadi menambah iman tubuh. Nya, Benar tuh. Pinter ya ternyata ya.
Tah, kumaha kesimpulan ti Kang Cino kumaha? Pamiti abdi pribadi panginten ngerasa reus lah. Dino obrolan ieu teh kasumpingan teh Gina. Kumargi geuningan para netizen khususna wargi Kilat Bajra TV. Sosok Gina Mojang anu populer panginten muanya ternyata keseharian nanti sederhana bet. Sederhana. Sama ya gitu. Sama Sama, panginten muanya ka pasar, Muhun. naik angkot, Angkot. naik ojek, Naik ojek. nyeuseum di Gusru. Si Gusru. Nya kumaha lah gitu seperti biasanya Seperti urang-urang biasanya. gitu. Di balik kesuksesan karya-karya Sosok bintang teh geuningannya nya sami wae sederhana panginten teh. sederhana. Lamun cek Haji Asep Sunandar DP handap asor. Tah, hanap asor Someah pisan. Pokona mah hatur nuhun pangitan kanggo Teh Gina pantos sumping di Kilat Bajra TV. Oke teh ka kru pangitan. Anu terus bertugas pangitan hatur nuhun. Atuh khususna ka palawagi Kilat Bajra TV pangitan Abdi Sepcino Abdi Ujang Ibet. sareng Gina Mojang. pamit undur diri tepang deui di segmen CS Salajengna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, jangan lupa di like, comment, subscribe, di share juga channelnya Kilat Bajra TV. Yuk kita sama-sama bantu kembangkan channel ini biar semakin berkembang, biar semakin sukses. Terima kasih.